Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan mitra, alhamdulillah tepang dangu deui sareng Mang Barna. Mitra dangu urang neraskeun deui hancagarapan dongeng nu katunda carios kalayan judul Silalatu Gunung Salak, dongeng anu dikarang ku Bapak Aan Merdeka Permana kalayan didongengkeun deui dina radio ku Mang Barna. Mitra kaum dangu hanca anu katunda waktos dinten kamari upami telepat mah parantos dugi ka patinggi nyoai-nyoaikeun rungkun jeung kalakai mani asa-asa pisan bangunna teh basa mireungeuh yen di jero leuweung anu ngawangun guha teh ukur merdong poek manehna ngajengjeun heula sakedapan hayo asup ka jero ya. Upami telepat mah parantos dugi kadinya nya mitra kumaha terasna mangga urang sami-sami lajengkeun deui wae nyangakeun Silalatu Gunung Salak, dongeng karangan Bapak Aan Merdeka Permana. Sok kaparayun sadayana. Mitra kaum dangu, Sersan Peter mani geus teu sabar. Ku sabab satengah disungkrungkeun ku Sersan Peter, atuh patinggi teh kapaksa mubus ka jero. Les teu katingali ku anu di luar mah. Anu aya di luar narunguan. Bari hate dulug-dugdag teu jongjon. Kabeh ting bartem eueuh anu wani nyoara. Jembling pisan. Eueuh sora naon-naon anu kadenge. Eueuh anu ting keresek jeung eueuh kalakai atawa dangdaunan anu murag katebak angin. Basa di dagoan salila-lila. Patinggi teh tacan keneh bae muncul anu area di luar mimitik kabek ku kahariwang. Malah Sersan Peter mah gogorowokan patinggi cenah patinggi gogorowokan ngageroan patinggi sababaraha kali. Tapi anu dicalukan teu daek ngajawab. Sabab kitu akhirna Sersan Peter nitah ka Kimas Tanu supaya daek nyusulan patinggi. Samemeh Kimas Tanu maju, sanaya miheulaan ka hareup. Keun, kula we nyusul patinggi malah. Omong sanaya rek mubus ka jero leuweung. Ngan samemeh manehna ngalengkah. Ti jero leuweung kadenge aya anu kokorasakan. Siga keur lumpat sakalumpat lampet. Sanaya masang kuda-kuda. Bisi anu kaluar tina leuweung jemet anu pinuh ku kakayon teh sabangsa makhluk nu ngabahayakeun. Kulobas, kuprak. Baruk geuning patinggi ieu teh. Aya naon make lumpat sabulang bentor kieu. Aya naon make lumpat sabulang bentor kieu? He, patinggi. Aya naon make lumpat sabulang bentor kieu? He, patinggi. Ceuk sanaya satekah polah ngajewang leungeun patinggi. Sabab eta urang Ambon teh rek ngarumpuyuk. Bedil anu tadi dibawana mah duka teuing tinggalin di mana. Nu ditanya boro-boro kabisa ngajawab. Sabab katingali ngapanana oge mani ngos-ngosan sigarek pegat jajantungna. Hai, aya naon patinggi? Sersan Peter nyarita kabeku kaheran. Anger pananya nu ieu oge can bisa dijawab ku patinggi ieu teh. Sanggeus padananya ku itu ku ieu. Akhirna patinggi
ukur mampu tutunyuk ka jero leuweung. Aya naon ha? Aya naon? Sersan Peter rada keuheur. Dapat tinggi teh teu daek sacarita bae. Itu. Ceuk patinggi masih keneh tutunyuk ka jero leuweung anu jembet ku dapuran gereng. Ituna teh bari bibiri gidigan sababaraha kali. Jarios anjeun patinggi. Ulah bodoh kitu anjeun. Ha? Aya naon ha? Sersan Peter aplekan pipi patinggi semua anu keuheur. Itu. Ceuk patinggi deui bibiri digan keneh bari teu jelas. Opsir nu sejen mani rampak mundur sababaraha lengkah. Sigana mah pola patinggi nu nemongkeun ka sieun teh geus mangaruhan ka opsir sejena. Cing ku kami urang teang. Ngomong sanaya bari rek nyulusup ka jero leuweung. Ningali sanaya rek asup. Patinggi gigideug. Ulah. Cenah geus kitu manehna bibiri gidigan deui sababaraha kali. Tapi nampak panyarek patinggi sarupa kitu teh sanaya mah tambah penasaran. Atuh kukituna sanaya geus rek nyulusup deui. Kami teh turunan Pajajaran. Hayang nyaho kakaruhun. Atuh kukituna mun mah nya aya anu ngageugeuh di ieu leuweung gereng, poma ulah ganggu. Da kami oge moal ganggu kanu cicing di dieu. Ceuk sanaya teh nyarita ka saha? Anu eces mah panonna neuteub seukeut ka jero dapuran gereng. Ari geus nyarita sarupa kitu mah ngan bus bae sanaya teh nyulusup ka jero. Disaraksian ku anu aya bari kebek ku kahariwang. Dimas Tanu mah malah siga anu teu empes-empes. Da handem nahan napas. Basa sanaya nyulusup asup ka jero dapuran anu gereng jeung jemet teh anu katingali mah ukur ngabeleg-beg hideung. Di jero teh sasat poek merdong eueuh cahaya saeutik-eutik acan. Atuh tong boroning bisa mireungeuh naon-naon anu aya di dinya. Mungguh teu karasa aneh ari ceuk sanaya mah da puguh di eta tempat teh eueuh ngalongkrang jang asupna cahaya. Ongkoh deui kapan poe teh geus mimiti sore, geus eueuh panon poe. Kapan tong boroning panon poe geus tilem, dalah tadi oge keur mangsana tengah poe ereng-erengan, ari cahaya panon poe mah teu kungsi narobos ka jero leuweung. Jadi ari ki patinggi sieun teh sieun kusaha? Ngan bae basa sanaya ngajanteng lila di jero leuweung gereng teh. Hawa di eta tempat bet karasa panas. Siga-siga di dinya teh aya seuneu anu keur ngabebelah. Ieu anu dipikaheran ku sanaya mah naha di dieu mah hawa teh bet heheaban. Moal mah basa patinggi ngarasa soak teh dumeh di eta tempat aya hawa panas kitu. Tapi ke cek hate sanaya sanggeus sadalila cicing di tempat poek panonna jadi rada biasa. Basa manehna ulak-ilik ka sakurilingeunana. Anu majar poek merdong teh geuning baranang ku euleuh, baranang ku naon nya. Di sakuriling bungking teh horeng aya cahaya tingkariceuk. Cahaya naon eta teh? Disebut damarda teu kakalincesan.
jeung deui eta cahaya teh warnana henteu beureum kawas seuneu tapi sari-sari hejo. Saliwat mah siga cahaya cika-cika. Da eces lain deui sabab cahaya nu ieu mah merong seukeut. Jumlahna aya ratusan jeung sapasang-sapasang siga sorot panon. Hah? Baru siga sorot panon? Mun nya ieu teh sorot panon, nya sorot panon naon atuh? Sorot panon ucing atawa naon? Saenggeus inget kanu lain-lain. Sanaya mimiti reuwas. Ngapanana lir anu eureun ngadadak jeung kesang badag kesang lemut mimiti ngorolok maseuhan sakujur awakna. Bisi salah nenyo sanaya panasaran nalak-nalak deui dapuran gereng teh horeng lega. Siga-siga di jero mah mangrupa rohangan anu gede ublug ablag tur di saban juruna ngajajar makhluk anu boga sapasang panon anu cahayana ting borelak hejo. Eta makhluk jumlahna lain ukur puluhan tapi ratusan. Malah buah leuwih jiga nama. Sanaya mah geus teg bae ngaduga neunareuteub moncorong ka manehna tur jumlahna sakitu noyekna de. Tangtu sabangsa sato leuweung anu dipika gimir ku opsir-opsir urang pribumi teh. Mitra kaum dangu tapi sanaya masih kene panasaran. Manehna hayang muguhkeun yen naon-naon anu ditinggalina teh teu salah. Atuh kusabab kitu suku sanaya maju ka hareup. Ngan kakara oge maju sarengkah geus kadenge sora nu tinggarerem ti ditu ti dieu. Sora geremna mah lalaunan, tapi kusabab datangna eta sora teh ti ditu ti dieu, atuh eta gerem teh karasana handaruan, matak geuman. Basa sanaya maju deui salengkah, sora nu tinggarerem teh beuki kadenge handaruan. Mani asarek mepeuskeun jajantung. Geus kitu kadenge sora plak-plukna buntut nu dikupat kapitkeun kana taneuh. Kesang anu ngorolok dina awak sanaya karasa beuki juuh bae. Malah ayeuna mah suku sanaya oge karasana teh leuleus satulang sandi. Pikeun kasakitu kalina kadenge deui sora anu tinggarerem. Malah ayeuna mah kadengena teh kalah beuki tarik, beuki handaruan bae jeung beuki ngageterkeun jajantung bae. Sanaya ngarasa yen makhluk anu narumpi di dinya teh teu sukaeun manehna asup ka dinya. Atuh kusabab kitu sanaya unur-unuran, malah akhirna mah manehna teh gura-giru ninggalkeun eta tempat. Sanaya kaluar ti eta tempat badi ngajingjing bedil bogana patinggi anu tadi tinggalin. Basa anjog kaluar, sanaya pada mapag pada nanya. Tapi kawas anu dipilampah ku patinggi tadi, sanaya oge teu waka bisa ngajawab. Napasna asa dipatri, bibirna asa dikunci, hese pisan rek cacarita teh. Anu sanaya bisa mah ukur leungeunna bae pakupis. Maksudna nitah kasararea malar gura-giru ninggalkeun eta tempat. Sersan Peter siga anu teu loba pola. Basa di kadeuan ku sanaya malar geuwat ninggalkeun eta tempat teh manehna mah langsung bae ungeuk atuh gring sarerea indit di dinya.
Mitra kaum dangu sarerea teu sirikna lulusuhan ningalkeun eta tempat. Malah kusabab kaayaan geus ngagayuh ka sareupna, Sersan Peter mah mutuskeun rombongan teh marulang deui we heula ka markas. Ieu ukur ngabogaan harti yen rombongan teh kudu nyieun lalampahan peuting-peuting kukurubutan di tengah leuweung. Ku teu kabeneran pisan. Peuting eta siga-siga rek turun hujan. Atuh da ti jauhna oge geus kadenge sora guludug patemaran ti ditu ti dieu. Malah pantesna di tempat sejen mah geus cur hujan teh. Kerombongan mah eueuh piliheun. Lamun maksakeun balik ya bakudu kurubutan di jero leuweung anu poek merdong teh katambah-tambah baris rancucut kahujanan. Tapi lamun ngahaja eureun di tengah leuweung sarerea geus dimirsieun aya bancang pakewuh di jero leuweung. Ari di tengah jalan rombongan teh dipapagkeun ku sabubuhan opsir anu tadi narah neruskeun lampah. Tetela maranehna teh satia teu daek balik ti heula. Basa maranehna nyaho yen rombongan geus mulang manika teh mong aratauheunana teh. Tapi ari Sersan Peter nu dipapagkeunana mah teu riuk-riuk atoh, malah pasemona teh siga anu sedih. Sanaya ngajudi eta Sersan bule sedih teh meureun dumeh tujuanana dina leungtik leuweung Pajajaran hasilna can sampurna sakumaha anu dipikahayangna. Di tengah jalan sawatara opsir tumanya kumaha hasilna cenah. Tapi saurang oge eueuh anu purun ngajawab. Sanaya jeung patinggi mah malah ngadeunting parlong teu sanggup cacarita. Disampakeun ku pasemon anu aralum kitu. Opsir anu tadi tumanya teh jadi bangun anu surti. Da buktina teu terus tatanya deui. Geus satu urang dieu teh aremungeun diganggu geus eces. Ceuk salah saurang opsir nyanyahoanan. Kimas Tanu oge teu loba carita. Sigana mah manehna geus ngajudi naon anu geus kaalaman boh ku sanaya boh ku patinggi. Atuh saja jalan bari mulang teh sarerea ukur ting haruleng, ukur lempangna bae pagancang-gancang. Da eta meureun papaheula jeung curna hujan. Rombongan teh eces mungeun kahujanan di tengah leuweung mah. Tapi kahayang maranehna teu dikabul. Da buktina basa lempang di tengah leuweung teh kakaranga hontal satengahna. Hujan mah geus cur manten. Turuna teh henteu girimis heula, tapi langsung ngagebret ditambahan ku angin jeung sora gelap anu dordar. Ngan aya untungna. Loba gelap ting buri nyai teh cahayana jadi nyangan jajalaneun. Aduh rombongan teh sabatae bisa milihan jalan anu sakirana henteu jemet teuing. Hujan teh siga anu teu daek eureun malah tibatan eureun ngadon beuki ngagebret. Anggota rombongan geus mucicid kabulusan. Kilang kitu ari reureuh heula mah aremungeun deui. Atuh da masih ngerek reureuh heula oge. Heureureuh di mana? Da eueuh tempat iuh-iuh anu bisa dipake ngiuhan.
nya ari loba tangkal anu jangkung jaluk mah tapi da ari cai mah anger ngaguyur masihan awak ngarasa gereg-gereg sote dumeh basa aya gelap ngaburi nyai ku sararea kabireungeuh yen maranehna teh geus hampir tepi ka sisi leuweung ngan bareng jeung buri nyaina cahaya gelap rombongan oge ngadadak reuwaseun ka cida kumaha rek kitu sabab basa cahaya gelap ngaburi nyai kumaranehna kabireungeuh dina sela-sela dahan kai aya sabubuhan jalma keur ting darangoh bangun anu keur ngintip-ngintip tetela maranehna teh aya anu mapageun ngan eces anu ayeuna mah lain balad lain baraya malah sanaya mah manika cida reuwaseunana sabab manehna apalin pisan anu mapageun teh nyatana mah baladna Kimaskara basa rombongan sersan Peter anyog ke tempat anu rada negrak maranehna oge tinggal rajleng muru ka tempat negrak sakitu bari rancucu teh balad Kimaskara katembong ting jarga bari geus samakta ku rupa-rupa pakarang rombongan anu anyar balik teh munguh risi ke rumah capek jeung lapar jabangah hod-hod kabulusan ayeuna ngadon di papag ku musuh ngan sanajan ngarasa gimir oge maranehna geus teu bisa ngabalicet ngajauhan Pancabaya sarerea geus ngarasa yen sakedeung deui bakal lumangsung begalan pati geleger sana gelap dibarung ku cahaya ngaburi nyai anu ting jarga ngahalangan jalan teh ayeuna mah jumlahna beuki ngalobaan pantesna anu tadinya rumput dina dahan-dahan kai teh geus bijil kabeh sanaya amak jeung reuwas kumaha teu rek amek sabab di antara anu ting jarga di dinya teh salian ti Kimaskara oge kabireungeuh aya Sunjaya aya Ki Sanca aya Ki Dirja jeung Ki Nasim nyaeta jalma-jalma nu geus nyieun reka berdaya ka manehna sanaya oge ngarasa reuwas lain saeutik-saeutik sabab digigireun maranehna oge kabireungeuh aya Ki Santa nu jadi guruna eces maranehna teh keur nangtang Bitotama meureunan rek males pati dumeh sawatara waktu ka tukang pasukan kumpeni geus ngobrot maranehna di lemur Bandar Jatigirang nyaho di tengah jalan aya nu megat Kimastanu ngagorowo he Ki Santa rek naon sia megat-megat kami omongna bari merong seukeut sanaya ngagebeg tetela Kimastanu teh geus apaleun ka guruna anu leuwih ti eta tetela geuning duarana oge manisiga anu nyatru pisan kuduna mah sanaya teh ulah ngarasa aneh mun mah Ki Santa ngewaeun ka Kimastanu tapuh merna sabab kapan Ki Santa mah aya di pihak pajuang anu ceuceub kapan jajah ari Kimastanu ku sararea oge kapan geus dituding saengko biluk ka musuh nya kuduna mah ulah ngarasa aneh ngan eta teuteup Kimastanu ka Ki Santa banguna teh mana ku cua-cua teuing siga-siga ieu permusuhan teh lain dumeh
Kimas Tanu aya di pihak company wungkul. Tapi siga aya permusuhan sejen luarin ti eta. Basa Kimas Tanu nyarita gitu. Lain dijawab ku caritaan. Tapi ku komando ti Kimas Kara jeung Kisanta. Malar baladna narajang kaharup. Atuh tekung silila derbae perang campuh begalan pati. Disaksian ku ngagebretna hujan, dicaangan ku gerinyana gelap ti ditu ti dieu. Aya opsir company tiluan anu mekal bedil. Eta bedil teh ukur bisa dipake sakali. Mun geus dibekaskeun teh kudu dieusian deui pelor hiji. Basa sabubuhan balad Kimas Kara ngobrot kahareup. Kadenge bedil ngabekas 3 kali. Bareng jeung eta aya balad Kimas Kara tiluan anu ting jarungkel bari ting darengek. Tapi saterusna opsir anu tiluan teh teu boga waktu deui jang ngeusian bedilna ku pelor. Sabab anu ngobrot kahareup geus narajang ku bedog jeung kolewang. Ku sabab nu nyerang geus datang manten. Atuh bedil teh henteu dipake nemak deui, tapi kalah dibubat babitkeun ka ditu ka dieu dipakenaki saban pakarang anu ngaheumbat ka maranehna. Kusanaya kailikan Kimas Tanu masiga anu ngahaja hayang ngayonan Kisanta. Bekita tela bae yen di antara ieu 2 jalma teh keur aya patelak. Sanaya anu nyaksian ti kaanggangan jadi sarua salah. Kadieu kumaha kaditu kumaha. Mantuan Kimas Tanu da puguh Kisanta teh guruna. Ari rek mantuan Kisanta atuh nyabang ada puguh Kimas Tanu mah sasat denunganna pisan. Kahayang sanaya matang teu bae nyarek maranehna duaan jogol. Tapi da mustahil atuh make bisa misah. Sabot duanana keur silih rengan kadenge sora Sunjaya. Kisanta, mending si Sanaya harap padaran. Mitra kaum dangu ningali Sanaya ngajega tukangeun Kimas Tanu. Kisanta katemongna siga anu tegenaheun. Sanaya, kadieu sia. Kisanta ngagupayan bari ngagorowok heul. Basa Sanaya digeroan ku Kisanta. Giliran Kimas Tanu anu teu geunah manehna ngareret ka tukang. Sanaya, geuning sia teh wawuh ka si Santa. Kimas Tanu heran jeung curiga. Sanaya teu bisa ngajawab. Malah ngadon Sunjaya anu ngajega gigireun Kisanta anu nemalan. Lain awuh deui, sabab Kisanta teh guruna si Sanaya. Ngan si Sanaya ayeuna geus dipiceun tina ingetan Kisanta. Sabab geus hianat ngadon biluk ka sia. He Tanu, ceuk Sunjaya nyaritana kasar jeung garihal. Ngadenge caritaan Sunjaya majar Sanaya teh muridna Kisanta. Kimas Tanu katemong reuwaseun pisan. hei Santa, nah ieu teh budak leutik anu welasan taun ka tukang kungsi dibawa ka Banten ku sia. Kimas Tanu nalek Kisanta bari kebek ku panyuriga. Ditanya sarupa kitu Kisanta ukur ngahehe seuri, tapi kadengena teh seuri anu karasa pait. Lamunnya sia rek naon Tanu? Sanaya kalah malik nanya. Sanaya, geuat sia pinah ka dieu. Sia mah teu pantes hirup jeung eta jalma. Omong Kisanta deui. Ayeuna mah nyaritana teh ka Sanaya. Ari anu diajak ngomong da puguh keur bingung. Sanaya teh ukur ngajengjen we, da teu nyaho kudu kumaha nyapola.
Sanaya, ulah ngajedog wae. Hayu ka dieu. Pikeun kasakitu kalina Kisanta nitah sanaya malah pinah gabung jeung manehna Ari Sunjaya haben mapanas. Pokna oge meneng padaran si sanaya malah tuman Kisanta kudu era boga murid murtad sarupa kitu nyangah hianat ka bangsa nyageusnya campah awewe si sanaya teh tukang ngagadawah awewe nah eta teh ladang pangwarah sia. Cek Sunjaya nyaritana beuki gari hal bae. Kisanta amek dumeh. Sunjaya ilu biung kana ieu urusan teh. Jedog sia Sunjaya. Ieu mah urusan aing. Omongna ngagidir amek. Ulah ngajedog. Bari jeung ngantep dosa-dosa si sanaya Kisanta. Ulah kena-kena si sanaya murid didinya. Umar bae kesalahanana teh. Cek Sunjaya hantem mapanas sanaya dikakalakeun ku guruna. Ningali Ki Mastanu jeung Kisanta siga boga permusuhan khusus anu ngabaud dirina. Sanaya jadi penasaran. Pok manehna tumanya teu ditujulkeun kasih itu si eta dan anu dipiharep mah duanana oge aya anu daek ngajawab pananya manehna. Ieu teh aya pasaualan naon atuh nu sabenerna. Sanaya neuteub pilih genti ka guruna jeung ka Ki Mastanu. Boh Kisanta, boh Ki Mastanu teu ngajawab langsung sabab maranehna mah anggur pacental-cental. Santa, nah ieu budak teh anakna Kitang tu? Cek Ki Mastanu saoda anu ngingu kacuriga. Sabot Kisanta jeung Ki Mastanu silih talek. Ari anu keur bitotama mah nyaeta antara kumpeni anu dipimpin ku Sersan Peter ngalawan kaum pajuang anu dipimpin ku Ki Maskara terus lumangsung. Soda bedil anu aya dina cakaran opsi kumpeni ting jalger pilih genti disusul ku sora nu ting jarerit alatan kacentang ku pelor. Malah basa aya cahaya gelap ngaburi nyai sanaya ruaseun sabab ku sajorelat oge kabireungu yen di eta tempat teh geus galituk ku mayit, boh mayit balad Ki Maskara, boh mayit opsi kumpeni. Tapi sanaya nangenan anu panglobana mah mayit teh ti pihak balad Ki Maskara. Ningali yen korban teh lolobana ti pihak Ki Maskara. Boh Kisanta, boh Sunjaya, katut Ki Sanca, Ki Dirja jeung Ki Nasim amekeun pisan. Atuh pacental-centalna antara Ki Mastanu jeung Ki Santa teh teu banglas da kaburu dergelut campuh. Ki Santa narajang ka Ki Mastanu, Ari Sunjaya, Ki Sanca, Ki Dirja jeung Ki Nasim langsung ngadeun ngepung sanaya. Sanaya dihurup ku tiluan. Malah mah leuwih sabab balad-balad Ki Maskara sejena oge aya anu mantuan ngahurup
sanaya. Bari sarua bingung ningali guruna jeung denunganana Bitotama. Sanaya kapaksa ngaladenan anu ngahurup dirina. Salangar jeung garangas pisan geuning kabehanana oge niatna teh rek maehan sanaya. Kumaha teu rek kitu, sabab nu opatan teh ngaheumatkeun pakarang seukeutna muru mamaras sanaya anu mun beunang baris maragatkeun nyawana. Tapi bubuhan sanaya muridna Kisanta jago ti lemah putih, kabeh panarajang musuh teh bisa disanghareupan kalawan yakin. Kisanta anu ngawarah sanaya teh yen dina ngayonan musuh nu kumaha bae oge, anu penting mah kudu miara rasa supaya tetap tenang jeung ngajauhkeun hate tina amek atawa keheul. Ceuk Kisanta bareto, musuh utama keur diri urang teh cenah lain musuh anu samagreng ku pakara, tapi eusi hate anu aya di jero awak sorangan. Dina nyang hareupan Bitotama rek hiji lawan hiji, rek dihurup, anu penting mah hate kudu tenang jeung ngajauhan ka amek. Upama hate tenang, uteuk bisa mikir. Padahal cenah dina tarung teh anu kudu boga peranan penting mah uteuk, lain tanaga. Tanaga mah kaluarna teh kumaha parentah uteuk. Mun uteuk salah marentahna, tanuane hasilna oge bakal salah. Tah, supaya uteuk ulah salah marentah, hate teh cenah kudu tenang. Ku hate anu tenang, uteuk bakal waspada kudu kumahanya mikir dina nyang hareupan panarajang musuh. Atuh inget kana pangwarah guruna, sanaya dina ngayonan jalma opatan anu ngahurup teh jiwana bisa tenang. Tapi sabalikna anu keur ngahurup mah kusabab dina hate masing-masing geus dibekelan ku kaceuceub, atuh dina Bitotamana teh dibarung ku ka amek jeung ka keheul. Kumaha teu rek kitu, Sunjaya teh pasti boga ka keheul ka sanaya. Da aya urusan ngeunaan budak parawan anu ngaranna Nyi Sunia teh. Sanaya boga dugaan Sunjaya teh aya hate kadua leutik ka Nyi Sunia. Ari manehna deui nyaho yen sanaya teh geus ngayakeun hubungan batin jeung Nyi Sunia samemeh Sunjaya datang. Sanaya yakin lalaki edeg jeung sombong gede hulu anu ngaranna Sunjaya teh geus nyieun rekal perdaya mitnah sanaya anu maksudna mah rek ngajauhin sanaya tina perhatian Nyi Sunia. Eta tarekah teh nyatana mah geus hasil. Buktina ku urang lemur sanaya dicacampah dituding rek ngagadabah kahormatan Nyi Sunia. Ngan sanajan sanaya geus kausir ti eta lemur, geus bisa dijauhkeun tina perhatian Nyi Sunia, sigana mah hate Sunjaya teh tacan tentrem saupama sanaya can pae. Sabab salila sanaya aya keneh mah meureun hate Sunjaya teh moal jongjon. Da boa isuk boa pageto sanaya baris nyieun tarekah pikeun ngabuktikeun yen dirina teu salah.
Kisanca Kidirja jeung Kinasima geus eces cucubna kasanaya teh alatan polas culikana dina ngagasab duit hasil pamulian tatanen ti patani tur geus katohyan kusanaya. Jadi kusabab maranehna baroga kacucub ka sanaya atuh dina bito tamana teh dibarungku hate anu emosi amek keuheuh gemes jeung cua ari geus loba kapangaruhan ku parasaan samodel kitu mah ceuk Kisanta oge dina bito tamana teh moal baleg guru disarekeun da jeung nya na kitu. Sanajan pakara ngaheumat ti ditu ti dieu awak sanaya mah gampil we nyingcet kalitu ka dieu. Malah leuwihna ti kitu sanaya bisa malik ngasupkeun tonjokan mani gampil ka cida. Masih kene ceuk Kisanta anu jadi guruna. Cenah waktu urang ngasupkeun serangan ka musuh bakal aya pertahanan anu kosong. Atuh eta pisan nu diarah ku sanaya teh. Sanaya mah sipatna ukur ngadaguan batur nyerang. Basa Kidirja ngaheumatkeun bedogna rek ngarah tarang. Sanaya teu kudu ngadaguan bedog Kidirja ngarah tarang. Basa bedog kakara diangkat ka luhur ku sanaya geus katoong lolongkrang pertahanan Kidirja anu kosong. Basa leungeun katuh Kidirja ngangkat kelekna teh muka. Atuh ku sanaya sakilat dipiheulaan kelek Kidirja dicolok ku curug. Lain colok curug sacurug-curugna. Da curug sanaya mah meunang ngalatih kalawan jejem. Kapan latihanana oge sok nyolokan batangan awi gomong nepikeun kasih awi teh sok bolong. Sanaya ukur ngaluarkeun tanaga kurang ti saparapatna. Tapi basa kelek Kidirja dicolok kadenge jeritna Kidirja mani awong-awongan. Bakating ku nyeri jeung seueul. Harita keneh oge leungeun katuhu Kidirja teh mulapes leuleus teu bisa diobah-obah. Bedogna oge murag. Congona anu seukeut teh ku kabeneran deui ningang kana suku nepikeun ka nancemna pisan. Nasib Kisanca jeung Kinasim oge teu bina ti nasib Kidirja. Sanajan pangabisa Kisanca aya di saluhureun Kidirja, tapi katangen pisan bito tamana teh henteu tenang. Angot basa ningali Kidirja geus ngagoak bari leungeun katuhuna komper teu walakaya mah. Sakitu gelutna leuwih pinter oge Kisanca teh katemongna keder pisan. Nya ari ngabubat babitkeun bedogna mani kihiukan mah, tapi da ngejulna henteu merna. Dicingcetkeun ku sanaya saeutik oge eta serangan gangas teh geus mengpar teu puguh ka mana lempengna. Basa awak Kisanca mubrut najoskeun bedogna. Sanaya nyingcet ka sisi. Atuh awak Kisanca teh nolonyong ti jongjolong. Waktu awak ngaliwat ka sisieun sanaya bari kacida gampilna siku sanaya teh digadilkeun nangalepisan kana punuk Kisanca anu bisiku teu bisa kukumaha. Kajaba ngagoak bari awakna disusut kana taneuh. Titu kangen sanaya datang deui angin ngahiuk.
tetela kelewang kinasim anu narajang teh tigigireunana tirisula nu dicekel ku Sunjaya narobos rek nejos kana igana. Hiu hut hut hiu hut hut hiu hut hut. Kalawan tenang pisan sanaya mila anu nyok angen tinasim bari dongko. Kadenge sora tinasim ngagerung nandangan kanyeri. Ku nyeri-nyerina ditonyok neng nong. Cager pohara mitra hanya kabujeng neng nong cekap duwi ka dieu heula. Insyaallah enjing urang teraskeun. Nuhun kana perhatosanana hapunten samudaya kelapatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.